sedang nunggu jalan. Hujan juga namanya. Tapi neng teu ngarti ka akang. Terus soalnya apa nih teh ulah nyaring wae lah, bisi gering abdi mah. Aduh. Hidan kahayang ka akang teh lah. Terus digeber-geber geraya. Ya sang ya ku pinter. Nangka gulang-guling Hareudang. gening masih keneh nyaring ya kang ku pinter. Santunu. Majehna rereges pating abisieun akang gering Nyai ulah ka akang teh sok cangcaya. sang caya sudah kang Akang masih keneh ngora itu suka sangora nyaring penting geus biasa akang keur ngapalkeun bangsa. tapi akang kade poho Poho naon? kantor teh kememek masih molongo Ulunya bae. urut akang tumpah tempat ulang kantong adi jero Euleuh nya bae geuning di jero. nya di jero Rumasa akang tadi teh poho. Sanajan tulakna hanapeun gado. mana kan Mun poho akang teh kawas nu bodoh. kupingkan karya tulang pantok kang memeng anu eta Anu ieu sanajan eta teh goreng ge banda atuh kantengna. moal aya anu boga dicentok teh kawas wajah Ngajepret. engkang ulah kunjung anjang ulah nganyang ya kang Fitnah. ulah poe mabai mojang tangtu wapi dipegat lawang ulah pantok kana antara Sabalikna neng oge ulah ceuri. sama kayak ceuring segala Mun tulah pantok ditarik. kayak gitu kumaha Sanajan Nyai merengi akang moal asa moali. ya gaya gara-gara tulah pantok para bocah saturung ngaco anu penting panjang jodoh kang memeh asal sabar lejeng ridho Payung-yun ridho gabi temang kang sok dicocombong uluh abong kena kabi tengkang kanu bodoh sarua geni manehna komo alabatan anu bigo ieu gerak uluh neng teh mah sanes kitu. kumaha atuh kang Hayu urang nu satuhu eta we mending satu pan urang geus sapanemu pameget geus bisa wujud. ah gitu atuh mending satuju atuh Ya, urang teh pan sapanemu mah udah satuju atuh ngan neng tong galak deui. kang urang kupingkeun gerainya sakali deui Sawan geureuh katakeun we. nangka gulang-guling Hareudang gening masih keneh nyari cantulu majeuh nangka rereh geus pati habisieun akang geuring Nyai ulah akan secang saya saya abdi teh akang masih keneh ngora ngora keneh kitu nya nyaring penting geus biasa
keur ngapal gendang Ulu gerakan tapi akan kade poho naonana pantot teh Kang Mehmet masih kolong ulunya bae urut akan tadi tumpah tanpa surat mantan nadi